Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sudah mengajak kita di jalan biadab ke jalan yang beradab, di jalan gelap gulita ke jalan terang benderang, di jalan jahiliyah ke jalan Islamiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah orang sadaya dina dinten ayeuna tiasa kumpul ngariung di tempat anu mulia dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini menjadikan sababiyah, menjadikan wasilah aminan kusadayana dotara salat rajin salatna. Amin. Amin. Dotara ngaji rajin ngajina. Amin. Nu boga hutang kabayar hutangna. Nu pantarikna amin panggeuleuna hutang. Bener teh? Amin ya robbal. Lamun di dieu aya tukang main eureun mainna. Amin. Lamun di dieu aya tukang mabok eureun mabokna. Lamun aya tukang judi eureun judina. Lamun aya ibu-ibu nu sok marah ka salaki eureun marahna. Lamun aya ibu-ibu nu sok molotot ka salaki eureun molototna. Amin ya robbal. Aya di dia ibu-ibu nu sok molotot ka salaki aya. Astagfirullahaladzim. Sakieu teh ibu-ibu pengajian. Tapi cek simkuring teh haja alhamdulillah cenah Pak Ustad, ibu-ibu di Bekasi mah di Cikarang solihah kabeh. Amin. Amin. Ari aya duit mah tagiran eueuh duit harga naik bibir milu naik akur keritit hai kulit bawang liur nyungcung teu gabek duit ka salaki ngajak perang. Bener. Mun salaki duitna kurang ka salaki wong wang di dapur menit trong terang anak jadi kabalerang. Bener. Mun salaki loba duit ka salaki cubat cubit beribu takir takbirin ka bibit tali yang berin. Aya begitu aya. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu aja nasim kuring ngalajenkeun kana cariosan nyuhunkeun diampunkeun bilijeng bisikin ka payun aya kata-kata nu teu nyeunah kana manah nu teu raos kana waos. Naon margina perlu dikenyaungkeun sim kuring mah asli orang Bogor. Ari orang Bogor mah geus kasebut ka orang Sukabumi, kasebut ka orang Cianjur. Orang Bogor eta heuras cokor, heuras gerong. Bener teu? Kasim kuring ceramah ka Sukabumi pasti ieu ceramah orang Bogor. Orang Bogor mah heuras cokor, heuras gerong. Disebutkeun heuras cokor bener teh kaum salah saeutik sok nyepak peda deukeut ka Cimande kan Cimande ayeuna di Bogor. Bener teh? Disebutkeun heuras gerong bener da ngomongna kalalasar. Tapi ibu kusim kuring anu mah kapanggih Bogor teh nu kasar teh lain Bogor Cimande tapi Bogor jonggol ka belah dieu. Naon cenah Pak Ustad pake ngomong gitu? Ingat sim kuring tahun 2012 diundang ceramah ka hiji tempat acara walimatun nikah nu hajat ngomong ieu ka sim kuring. Kiai eta kue tong dideudekeun gerahakanan cenah. Cek sim kuring sadis bener. Wah itu cek orang Cianjur, orang Bogor mah heuras cokor, heuras gerong. Tapi ibu bapak rahimakumullah, lamun dipikir-pikir ku urang nu heuras teh penting. Bener teu? Sakali deui ibu bapak rahimakumullah nu heuras teh penting. Coba tanya si ibu resep nu heuras resep nu leuleus. Nu heuras. Bener teu? Ya bener, lamun urang ena boga suku leuleus alias teu heuras moal bisa mantau ka dieu. Bener teu? Alhamdulillah ku ayana anu heuras, sareat ayaan anu heuras urang bisa kumpul di dieu. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang judulan ngaji sim kuring dina wengi ayeuna dan dinten ayeuna. Maaf ya sim kuring suarana rada serak. Biasa ibu ari ustad mah bulan mulut masuk panen. Alhamdulillah. Makanya perlu dikenalkan ku ibu ari pamajikan ustad mah montokna ngitung-ngitung bulan. Lamun datang bulan mulut montok, silih mulut masih montok, bulan akhir kurus, bulan Rajab montok deui, bulan puasa kuru banget. Naon sabda bulan puasa mah nu hajatan eueuh, muludan eueuh, rajaban eueuh,
paling ge anu paeh kitu ge tahlil mangke deui budak misawal paling jago ge meureunnan budak zakat fitrah biasna beas bulog ngebul deui eta ge alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makana sim kuring mah zaman ayeuna aya jelema ngomong kieu bundudan bid'ah tahlil bid'ah talqin sim kuring mah teu setuju. Naon sababna? Ari ustad manengan duitna ATM. Apa itu ATM? Hiji ATM artos tina bundudan, nomor kedua ATM artos tinu maot. Eta ustad bener teu? Pan aya kajadian